Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, naraskeun hancagara pandongeng nu katuna. Carios kalayan judul Asal Usul Raja Kelong, karangan Mang Giok. Mitra kaum dangu sadaya, sumangga urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mata yang sehat. Sebagai wujud rasa syukur, jagalah kesehatan mata Anda agar sesuai fungsinya dengan baik dan terhindar dari gangguan fungsi mata karena faktor usia, radiasi, atau polusi udara. Kini telah hadir Herbal BM, terbuat dari bahan alami, berkhasiat mengatasi berbagai keluhan mata, seperti mata minus, mata plus, katarak, buta, dan gangguan mata lainnya. Herbal BM berfungsi sebagai antibiotik alami, dapat menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Banyak orang telah merasakan manfaat Herbal BM. Penyakit mata yang diderita, alhamdulillah, mengalami kesembuhan dengan izin Allah. Website kami, www.obatmataherbal.com. Herbal BM dapat dibeli di Teras Lita, Jalan Budi 42 Bandung, telepon 022-663-4492. Herbal BM, solusi kesehatan mata keluarga Anda. Mitra kaum dangu, kidamar wulung ukur seri koneng. Kalaunan bedog panjang dua matana dicabut, bari netep seukeut Angka Wijaya. Gulap sesekeutna tepikeun ka ngagurilap katojo sang surya. Meneran kana matana Angka Wijaya kontan ngeureuceum serabeun. Lop sabot musuhna ngeureuceum, kidamar wulung ngasupkeun hiji barang kana bahamna. Cing, manena luncat bari nusukeun bedogna rek dipake, nojos genggerong Angka Wijaya. Ukur ngakan angin, sabab kalawan enteng Angka Wijaya ngadengdekeun awakna, bedog ukur sesentian hareukeun beungeutna. Nya dina kaayaan kitu, kidamar wulan niup beungeut Angka Wijaya anu rada dengdek semutangah. Wah, aduh, Angka Wijaya ngagerok, memeh sadar kana naon-naon. Matana ngadadak nyeri jeung beuh. Jaba kaameu aya hawa anu kacida pengarna. Matak sesek kana amekan. Sadar saupama musuhna metakeun tareka licik, niupkeun bubuk racun kana palebah matana. Modar sia Angka Wijaya. Hea! Kidamar wulung bunga bari ngadorongkeun dampaleunna
rek nepak sarang musuhna. Tetangguna bae oge geus dilamaran ku tenaga lapisan anu mampu ngancurkeun batu karang. Tapi tuh jurus kalong teh ngibas jangjang kena manten kana dadana. Kita marulun nepi ka ngocea. Awakna langsung meceleng. Badina sungutna murakeun getih hirup lalamana. Gubrak, gulutuk. Sanggeus siniban lemah tuluy gugulutukan. Ku hebat-hebatna tanaga Angka Wijaya. Untung pikeun manehna Angka Wijaya terus nyusul tepus sabab ngararasakeun panona nu peurih nyanyautan. Barang keur kitu adenge aya anu ngagero nyaukan Angka Wijaya. Mana horeng ratna inten melang kanu jadi salakina ingis kumaha onamna. Tenang gayi, akang teu kunaon-naon. Anggur kising dirinya ehna bener-bener kabedi langit ku si Kemar ti Gunung Lawu. Manehna teh si Kemar ti Gunung Lawu, Kang. Hah, si Kemar ti Gunung Lawu. Angka Wijaya ngagebeg bangun anu teu percaya. Ras ingat kana dongengna ratna inten sababaraha waktu kaliwat. Nu cenah saprak eta dua jalma ngadahar tali ari-ari anakna. Maranehna ngadaun nora kira 20 tahunan. Sabot kitu, kadenge Nyai Raga Arum cumarita. Hehehehe, tegaskeun masing telik Angka Wijaya. Tidak aku bahadai ka kami. Naha anjeun nini Raga Arum? Hihihihihi, tong nyebut nini ayeuna mah. Sebut wae Nyai, asana geus mejeurna. Hanya ka tahap panyangkurnaan tinemu kagagalan. Antukna salah nini tinggalin. Anger salah nini anu kaluar teh. Tapi sakit oge geus cukup. Hihihihihi, mudah-mudahan tujuan jeung cita-cita nini masih aya harapan. Hihihihihi, lain kitu sakit. Hai jangan gitu. Hai. Nyai Raga Arum bari ditungtungan ku ngareret kadulur sakembaranana. No direret nyerengeh nemongkeun untuk nu kiwari rampak deui. Hai. Asal gayang janju bareng. Lekeun tur sabar enggoni ngalaksanakeunana. Dijamin dina hiji waktu tidak kanan. Hai. Mindra, demi ngadenge kitu ti si Aki Raga lemes. Aya nu ngagolak jeroin dadana. Adenge omongan si Kemar di Gunung Lawu teh. Sabab dina eta ucapan geus bisa katangkep ka mana loyogna. Mane teh lakeun mun harita hasil ngorbankeun jiwa anakna. Kiwari ilmu kabijayaan sinini jeung si Aki dulur sakemaranana bakal sampurna kalawan nyata. Boa dua anak kiwari geus jadi sapasang rumaja deui. Ku cara nu malkeun anakna nu memang turunan Gana Purusa. Terus rek naon anjeun daratang di ka dieu? Ini Raga Arum anggur seuri. Nemongkeun huntu nu bodas bersih. Nah masih perlu ku kami diterangkeun. Kami bojoh banyak punyaan. Hai. Sugan jeung sugan masih bisa dinekanan. Sok sanajan ka hidung leuir.
Hai. Turunan gana pulsa. Kiwari geus jarang. Boa aya. Jadi gabang ya bujak anjing aku kami dek di benda. Hai. Nah hapikeun tumal ilmu kadigayaan ani kaduaan. Hai. Lamun gitu carana. Sor geura maju. Urang ijen ngadu jajaten. Nepi ka di antara urang ngemasing pati. Silaing montong bodoh Angka Wijaya. Montong bodoh. Bikin kami duaan. Maresan jiwa silaing. Ibarat neteskeun pangpung garing. Tinggal krek sang tupites. Mindra, Angka Wijaya teu nemal anggur matana bae anu ngagebur hurung. Mandakeun hatena bener-bener geus kalimpudan ku amarah. Nepikeun kate sadar upama sakujur awakna nimulkeun sora anu ratok ting beletok lir sora jagong dibeuleun. Eta ukur nuduhkeun yen tanaga lapisanana langsung kawatak bareng jeung ngagedurna seuneu amarah. Ningali keayaan sarupa gitu. Si Kemar silih reret. Sadar upama jajaka nu aya hareupeunana deh. Lain jajaka nu sababaraha taun kaliwat anu oleh gigis tur miris. Saupama adu hareupan jeung maneh. Sadar jajaka nu aya hareupeunana kiwari geus ngajangelek hiji jajaka ngaboa geus nepi ka mana tahap kasaktianana. Kacirinya silaing boga pangabisa anyar Angka Wijaya. Kudu loba omong. Sor. Geura maju. Rek patutunggalan atawa rek maju sekaligus. Pikeun kaula taya bayana. Sor. Sabong siap. Nyai Raga Arum kontan ngahuit. Disusul ku awakna anu ngabeulesat. Lir alap-alap nyamer mangsa. Geraganana kaliwat cepet. Nepikeun kanu katenyo ukur sagulung kalangkang hideung anu ngolebar. Wih. Nyaho-nyaho ramo-ramo nanu ramaka. Geus nyantong rek ngarames babatok. Tapi tumerapna ka Angka Wijaya. Memang kiwari geus hampir satengahna ngawasa ilmu Raja Kalong. Teu nepikeun ka kapalingan gerak. Dina tutupanana gerakan sini nu sakitu cepet tur ngabahayakeunana deh. Kacirina ukur gerakan biasa-biasa bae. Eta nandageun yen tina kakesitan manehna memang geus kahitung satingkat. Malah boa-boa aya di saluhureunana. Angka Wijaya teu nyahoeun. Saupama gulungan kitab nu diinum setiap diajar sabenerna dijieun tina jangjangna Raja Kalong sorangan. Minum sakali ibarat manehna geus ngulik tanaga lapisan salila 10 tahun. Minum 2 kali sarua jeung ngulik 20 tahun. Kiwari manehna geus nginum 5 kali. Eta sarua jeung tanaga lapisanana geus dilatih salila 50 tahun.
kekuatan anak bener-bener rosa kacita bikin kaki damar wulung luka sebut di masa gige rubuh ukur sageprakan kudatang na sini nih jeung si Aki pikeun maneh mangrupakeun tolak ukur sakaligus ujian ketika mana kekuatanana nu kiwari di Tibanda sakaligus ngetes ilmu silat Raja Kalongna nu meh setiap waktu terus-terusan diasakeun tur diteuleumana. Pos serangan sini nih poos ngakan angin jang kalau ngebuti hanap karena babuk banget sini nih nu kontan ngaranyug sabab eta gerakan nimbulkeun angin nu timsal. Serangan sini nih poos ngakan angin jang kalau ngebuti hanap karena babuk banget sini nih nu kontan ngaranyug sabab eta gerakan nimbulkeun angin nu tingsaleor atuh kapaksa Nini Raga Arum jingkrak tuluy melenting kaluhur sabab kabireung Angga Wijaya nyusul tepus kukibasan jangjang kalong nu dipetakeun ku leungeun nu hiji deui. Udah agak angka jamu sagede cangkeng benang ondan ngadorok-dok runtuh sorana nepikeun ka seah ngaguru. Naon eta? Raja Kalong. Naon? Raja Kalong. Beungeut Nyai Raga Arum ondan robah hebat on kitu deui sakemaranana nyaeta Ki Raga Lemes. Angga Wijaya menang di mana sih eta ilmu? Rahasia. Sombongnya lu. Tapi kami yakin nu dikuliku maneh masih keneh cangkang. Sabab mun teges tapi kana eusina. Pamulusia moal kawas kitu. Benar Nyai. Hai. Kajeng ayeuna jiwa ieu pamuda masih bersih hai. Coba gaulah yang milu ngalasakeun nepi ka mana kahebatanana ilmu Raja Kalongna euy. Hai. Mitra kaum dangu Ki Raga Lemes anu tita tadi ukur ngabandungan kiwari milu ngomong malah katemong jirim lagis ngajauh nyaho-nyaho dampaleungeuna anu geus robah beureun di luar nageti anu rek nyantong memuk dada. Angka Wijaya sadar kumaha kahebatanana kana gayeu kolot ku kitu manehna ngagentak mundur orok kaya serangan si Aki ukur tipuan sanyata nama manehna teh ukur ngincer budak nu aya dina pangkuan Ratna Inten. Ratna Inten ieu masih tengah hayu awakna ngadadak rubuh dina lemah ari budak anu keur dipangkuna geus pindah leungeun aya dina cengkreman Ki Raga Lemes. Hai. Kayi Angga Wijaya kaget sakilat luncat muru Ratna Inten. Tapi di tengah jalan dipapag manten ku sini sarua dampaleungeunna geus robah beureum tanda tapak Braja Dirana geus tepi kana tahapan nu pamungkas. Beledug Angga Wijaya nu kaya dangka pikeun ngejat kapaksa mapakan ku dampaleungeunna nu sarua didorong gitu.
nimbulkeun sora anu ngaberdug lir sora gunung gugur. Angga Wijaya ngudahkeun getih hirup, awakna sorangan terus ngaceleng tepikeun kadua tumak jauhna. Gubrak niban lemah terus babalongkengan ngudahkeun getih hirup lalamaran. Gero aturatna inten ngagero nyamat kasalagin. Karena inten hariwang nasib salagina sok sieun kumaha onam. Mitra kaum dangu pikeun Ratna Inten teu wasa nahan geduran hatena kalah terus ngaguk-guk cirik gigireun salakina. Hatena sedih tur ngangres ariras ka nasib salakina nu sigana teh teu weleh ngarenapan nasib diapes jeung naas bae. Lila-lila Angga Wijaya teu burung lilir terus muringis nahan ka nyeri. Kang, naon anu karaos? Dada nyeri. Sing sabar, Kang. Mana budak? Ieu aya. Kitu nate bari ngasongkeun budak. Angga Wijaya ka ciri imut. Lalaunan sirah budak teh diusapan. Aya cimata nu ngecelak na juru-juru panon. Ni HP budak rai. Akang geus terkuat. Ternyarios kitu, Kang. Cipanon Ratna Inten beuki juuh. Sakuat tanaga Angga Wijaya dihudangkeun. Sok sanajan hese beleke tungtungna Angga Wijaya beunang diganong. Aduh geus kitu lembab. Ari budak masih nuturkeun. Tapi ka imah salakina digolerkeun. Berai kaayaan caang. Ratna Inten nyelang nutupan heula janela jeung panto. Geus kitu ngurus nu gering sabisa-bisa. Dadana nu tatu dibersihan. Teu wudu hatena ngalenyap. Sabab kaciri tapak leungeun teh beuki eces. Ngalemeng beureum lir meunang ngagambar ngarupakeun tapak leungeun. Keur kitu ngong omongan Nyai Raga Arum mani asa kadenge deui asa nongtorek. Jus tapak baja dia daya jual. Sakuda anu beunang kagemput moal bisa hidup nepi ka sapeuting. Demi ngadenge deui sora eta pikeun Nyai Ratna Inten rumahmu. Sanajan ditenang-tenang oge hatena mah anger we tagiwur. Di luar kaayaan geus poek. Bentang selendang mimiti baranang mapaesan langit anu keur meujeuhna cangrak. Angin ngahilewir nebak dangdaunan pating arulang siga anu keur silih gupayan jeung pada baturna. Jegog sada anjing anu ngagogog. Ditema ku sora tuluy jeung koreak luhureun suhunan imahna. Kaayaan kuting harita karasana ku Ratna Inten mah bet mata keueung kacida.
budak geus sare tibra ukuratna inten anu kemit itu geus lelenyapan saking kutunuh ari kaayaan anu tatu beuki ti kahariwangan awakna nyongkab panas bari sakapeung-kapeungeun kadenge kumalurung jeung sasar bae lengut lila-lila mah ratna inten teh burung nunutan tungdungna reup sare bari diuk gigireun nu jadi salakina nya dina kaayaan sare kitu manehna ngimpi kadatangan hiji aki-aki awakna begang kacida mencerong manehna ti kaanggangan eta aki-aki teh saha anjeun aki kernaon aya di tempat kuring cekratna inten dina hitungan teh maksakeun tumanya ka eta aki-aki bari nalak-nalak si aki bangun anu hayang sidik nu ditanyana teu nemalan anggur gugupai ka manehna aneh teuing di mana datangna nyaho-nyaho salakina geus aya tupangeunana tukangin si aki sarta ngalengkah ngadeuketan si aki Kang ulah kadinya kadieu angeur mah cekratna inten angkohna mah bari rek nyambeurkeun tapi duka kumaha awakna heuras hese pisan diobahkeunana sukuna berat dambalna siga nu dipaku kana bumi Kang kadieu ulah kadinya ulah milu kadinya Kang kadieu cekratna inten deui bari gugupai tapi nu disamat ku hare-hare matak perih karasana kana hate malah tanpa ucap sakecap kalah terus nongongan nuturkeun si aki nu ngaleos bari jamotron ngan samemeh si aki bener-bener teu kaciri katemong si aki teh malik ka manehna kedah kumaha abdi teh aki pitujuhnya aya dina jero kitab Raja Kalong pancegna dina kaca 150 bagian kagenep baca sing gemetur cariti ulah nepikeun kaayaan salah geus dibaca tuluy jurup sarta calacahna inumkeun saperti biasa koma ukur kaca 150 nu sejena si lain teu minang milu maca menjelangar mangka tunggu akibatna sok gira laksanakeun mitra ratna inten ngorejat hudang kalirkeun ku nu umarurung tarasa awak salakina beuki nyongkab panas malah ebre palebah dadana nu tadi ukur beureum teh iwari geus robah geus geuneuh nanakeun yen tenggelan sinini teh ngandung peurah nu kacida bahaya gancangan manehna cengkat terus muruka ngon kasampak anakna masih keneh ngagebrak bangun anu sieun ngaganggu kototang koteteng neangan gulungan kitab sanggeus kapanih dibawa ka patengahan tetela gulungan kitab teh geus ngaleutikan leungit meh satengahna nandakeun yen ajaranana geus diserep ku nu jadi salakina dicaangan ku cahaya cempor gulungan kitab mimiti dibeberkeun tuluy dipariksa geus kapangih tur sidik tuluy dikeureut sesana diteneng deui dina urutna kacaangan ku cahaya cempor manehna mimiti mariksa eta kertas lain deui ngagebeg jeung ngaranyugna ratna inten basa apal naon sabenerna syarat-syarat nu aya di jero eta kitab kesang tiis langsung nyorolok masihan saluar awak
Utama-nama syarat katilu. Nyatana mangrupa syarat pamungkas nu mana manehna kudu nyadiakeun getih orok. Utang tuh hal ieu teh pejaiyah jeung kamanusiaan katut nurani enak. Duh, kumaha lamun geus kieu? Mustahil aing ngalaksanakeun syarat anu pamungkas. Najan kumaha eta mangrupakeun hiji kajahatan nu karanongong jeung ajaran anu dianut. Tapi lamun aing teu nurut, kumaha nasibna si Kakang? Aing jadi bingung. Ratna Inten jadi galecok sorangan. Sasat disuguhan buah si malakama di dahar inung paeh teu di dahar bapana nu binasa kuneng. Cager. Wahara ni dah. Kabujeng neng nong. Cekap deui ka dieu lah. Insyaallah anjing urang teras teuing. Hapunten samudaya kalepadan. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.